neraskeun anca ngalogat anu kamari nyaeta bagian wasyaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaraful ilmi jeung ari mulyana ilmu la yakhfa eta teu samar itu syaraful ilmi ala ahadin ka salah saurang idhuwa karna ari ilmu eta mukhtasun anu ditangtukeun bil insaniyati ka bangsa manusia li anna jami al khisali karna saestuna sakabeh pirang-pirang perkara siwal ilmi anu salianti ilmu eta yastariku narima rerejengan piha dina itu jami al khisal saha al insanu manusa wasairul hayawanati jeung sasesana pirang-pirang hewan. Jadi dina salianti ilmu mah manusia sareng hewan teh babarengan cenah dina tingkahna. Sapertikeun dina naon? Kasajaati sapertikeun gagah, wa jur'ati jeung berani, wal quwati jeung kuat. Atanapi lamun diatopkeun mangga kasajaati sapertikeun gagah, wal jur'ati jeung sapertikeun berani, wal quwati jeung sapertikeun kuat. Wal judi jeung sapertikeun bageuran, wasyafaqati jeung sapertikeun nyaahan, wa ghairiha jeung salianti itu anu kabeh siwal ilmi anu salianti ilmu. Jadi babarengan cenah manusia dina sajaah gagah, hewan ge aya anu gagah sapertikeun asad. Naon asad teh? Maung. Jur'ah berani sami, maung ge berani. Kuat nyata kuat, gajah oge kuat, mungkin leuwih kuat tibatan manusia. Tuh babarengan jeung sajabana. Wabihi jeung ku ilmu adharo geus ngadohirkeun saha Allah Gusti Allah taala barina mahaluhur Allah padla adama kana unggulna Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Alaihi eta tetep ka Nabi Adam as-salatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan alal malaikati ngelehkeun ka pirang-pirang malaikat. Wa amaro jeung marentahkeun Allahum ka itu malaikat teh bisujudi kana sujud lahu ka Nabi Adam. Wa inna masyarafa jeung pastina geus mulya naon al ilmu ilmu likaunihi eta karna kabuktianana ilmu eta wasilatan jadi wasilah. Wasilah teh pelantara ila taqwa menuju takwa atanapi kana takwa yang menghantarkan. Alladzi anu yastahiqu nyupri nyata atanapi nyupri hak jalma bihi kalawan takwa al karomata kana kamuliaan ingdallahi disandingan Allah taala barina mahaluhur Allah wa sa'adata jeung ngahakana bagja al abadiyata anu abadi kama sapertikeun perkara kila anu geus dicaritakeun ieu emma li Muhammad ibnil Hasani ibni Abdillah kagungan Syekh Muhammad bin Hasan ibni Abdillah naon syi'run syi'iran. Ieu syi'iran teh tina bahar tawil wajana paulun mapailun 4 kali kieu. Paulun mapailun paulun mapailun paulun mapailun paulun mapailun. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Ta'allam kudu ngaji anjeun fa innal ilma mangka saestuna ilmu
eta zainun jadi papais atanapi perhiasan li ahlihi pikeun ahlina ilmu wa padlun jeung eta jadi kaunggulan wa inwanun jeung eta jadi ciri likullil mahamidi pikeun sakabeh pirang-pirang anu dipuji wa kun mustafidan kullayaumin ziyadatan minal ilmi wasbafi buhuril fawaidi wa kun jeung kudu kabuktian anjeun eta mustafidan anu ngalap faidah kullayaumin dina saban-saban poe ziyadatan barina tambah-tambah minal ilmi nyatana tina ilmu wasbah jeung kudu ngojai anjeun fi buhuril fawaidi dina pirang-pirang lautan pirang-pirang faidah kafaqo fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin tapako kudu ngaji fikih anjeun fa innal fiqha mangka saestuna fikih eta afdalu qaidin pang afdol-afdolna anu nungtun pang utama-utamana anu nuntun pang unggul-unggulna anu nungtun ilal birri kana hade wa taqwa jeung kana takwa wa a'dalu jeung pang adil-adilna wa a'dalu qasidin jeung pang adil-adilna anu adil atanapi pertengahan huwa arifiki huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi huwa arifiki eta al ilmu al hadi anu nuduhkeun ila sunanil huda kana pirang-pirang jalan pituduh atanapi petunjuk huwa arifiki eta al hisnu benteng yunji anu nyalametkeun itu hisnu min jami'i syadaidi tina sakabeh pirang-pirang kapayahan fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asaddu ala syaitani min alfi abidin fa inna faqihan mangka saestuna ahli fikih wahidan anu saurang mutawarrian anu apik eta asaddu leuwih banget ala syaitani ka setan min alfi abidin tinimbang 1000 ahli ibadah wa kadzalika jeung eta nya kitu deui sapertikeun itu ahwalil qalbi ilmu ahwalil qalbi kadinya bisa iril akhlaki wajib nganyahokeunana dina sasesana pirang-pirang akhlak nahwil judi saumpamana bageuran wal bukhli sareng koret wal jubni sareng borangan wal jur'ati sareng berani wa takabburi sareng takabur sombong wa tawadu'i jeung tawadu handap asor atanapi DP wal ifati jeung karaksa maksudna karaksa tina menta jadi lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah wal isrofi sareng leulewiheun atanapi berlebihan wa taktiri sareng ngarupekeun napakoh teh naon atunya ngirit tapi dina napakahna dina jalan hade ulah iritnya sakamampuan urang we kaluarkeun wa ghairiha jeung salianti itu anu kabeh nyaeta jud bukhli jubni jur'ah takabur sareng anu sejena fa innal kibra mangka saestuna sombong
wal bukhla sareng koret, wal jubna sareng borangan, wal isrofa sareng leuleuwieun eta haramun anu haram. Wala yumkinu jeung teu kongang atanapi teu mungkin naon at-ta'arruju ngariksa anha tina itu kibro bukhla jubna isrof illa bi ilmiha kajaba ku ilmuna itu anu kabeh eusina ilmu tina sombong bukhla jubna isrof. Wa ilmi ma jeung ku nyaho perkara yadoduha anu ngalawanan yadodu anu ngalawanan ieu ma ha kana itu kibro bukhla jubna isrof. Fayabtaridu mangka narima pardu ala kulli insanin kasakabeh manusia naon ilmuha nganyahokeunana itu kibro jubna isrof. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.